percis kos karar itu Masya Allah kari ieu kadeuleuk ku mata urang kanyahoan jasa boh tatangga boh babaturan ulah ka tatangga ka babaturan diri urang heula kitu pisan diri urang pernah janji baheula Gusti pedagang blok nyieun imah 2 tingkat pagerna luhur jasa teu kadeureun ku batu mobil salin ganti pakaian burulang bereleng luar biasa dahar sakumaha kahayangnyana luar biasa maju usahana blek melian tanah gere gering jual tanah nu itu gere gering terus keneh bae mobil jual tinggal imah doang jual imah ge ya aya istilah lah harta mah tatalang raga jual kabeh anak rage bah jual bae bah lah nu penting abah cager tanah nunang melian bea mobil menang melian bea kabeh perusahaan ge ambruk tinggal imah-imahna nu pagerna luhur teh 2 tingkat jual kuari meuli nu sederhana gering can cager keneh bahkan leuwih kritis di jero antena Gusti lain anjaitan lamun Gusti nyageurkeun ka abdi Gusti abdi malah neuk tobat moal ceroboh cara kamari karasa jasa ku abdi mabok abdi zina abong-abong loba ka fakir miskin ka yatim abdi teh henteu ngalingseuh tatangga abdi ge geus sebodo konon ka abdi bongan abdi mah deuk tobat Gusti andai kata ku Gusti abdi dicageurkeun aju Gusti ngangkatkeun deui kana perusahaan abdi sakumaha biasa deui geus abdi mandeg 180 derajat hirup abdi teh deuk ibadah ka Gusti abdi rek peduli kana zakat rek peduli ka fakir miskin ka yatim piatu tatangga abdi ku abdi lah deuk disumbang bae geus abdi mah hayang geus kitu bae Gusti cageurkeun Gusti blak bisa deui dieu bae ngobrol jeung keluargana abah rada cager abah alhamdulillah geura doakeun bae ku kabehan abah ku sadeu geus cager malah kan abah mah eunana mah deuk ngitung-ngitung zakat fakir miskin segala rupa lah deuk moal cara bah atuh didoakeun ku kabehan ayo geus kuari geus rada sehat-sehat mulai engkeut-engkeut dagang deui mulai awal-awal mah bager hitung Gusti zakatna sabaraha aja can loba ieu pantau mah hitung zakatna sok tatangga bagikeun rapi bagi gede poho deui kuari asupkan nelayan deui di jati jeung lurah-lurah asup deui kuari ka barbar asup deui kuari ancrup deui tah eta kamari mah lain anjaitanna Gusti lamun nyageurkeun ka abdi lanakunana minasyakin abdi deuk ibadah ka Gusti tapi kunaon begitu dicageurkeun janjana ge nyaho nu nyageurkeun teh Gusti Allah summa antum tusyrikun endahan ambalayah deui lain saeutik teh di lemur urang nu kos kitu kanyahoan kasaksian ku urang teh ambalayah hampir 99,9% kitu jasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufyah la'in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Wallahu a'lamu bimuradikul ngucap siraya Muhammadu he Muhammad li ahli Makkah takadue ahli Makkah ing lapan mayunajikum utai sapaman iku kang nyalametkeun ya maning sira kabeh
min zulumatil barri wal bahri saking sakeh pepeteng daratan lan lautan awali tegese pirang-pirang pakeuhe barri wal bahr fi asfarikum ing dalam pirang-pirang lalakon sira kabeh tadaunahu waktu ngadoa sira kabeh Allah tadarruan hale DP alaniatan tegese hale ngedeng wa khufyatan lan ale samar siron tegese hale samar taqulun hale ngarucap sira kabeh ing lepat lain anjaitana wallahu alam bimordi yakti lamun lamu qasabin Tawil lamaiku lam qasam anjaitana nyalametkeun tuan nangisun sadaya fi qiraatin ma anjana lan iku tetep ing dalam qiraat suwiji mautai lapad anjana lamun nyalametkeun ya Allah nangisun sadaya Allah tegese sapallam min hadi saking ikilah iki zulumat tegese saga pepeteng wasyadaidi lan pirang-pirang kasangatan lan akunana yakti maka yakti bakal ana temenan insun sadaya minasyakirina iku tetep saking wong kang syukuran kabeh al mukminina tegese kang imankeun kabeh Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karb thumma antum tusyrikun wallahu alam bimuradi kul ngucap sirah Muhammad lahum gadoe kufar Mekah ing lapan Allahu yunajikum utai Gusti Allah iku kang nyalametkeun ya Allah ing sirah kabeh macana bitakhfifi kalawan den entengkeun yunjikum wa tasdidilan dan tasdidakan yunajikum minha saking hadhihi wa min kulli karbin lan saking saban-saban kasusah gom min tegese kasusah siwa kang tetep salian hadhihi sumantum tusyrikuna kari utai sira kabeh iku kang nyekutuaken kabeh bihi kalawan Allah Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum wa min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun Allahu alam bimuradihi kul ngucap sirah Muhammad wa uttaya Allah al-qadir uku kang maha kawasa ingat sayentah utus ya Allah ingat sesira kabeh azaban ing siksa kang tetep saking sadukuring sira kabeh minas samai saking langit kal hijarati wa sayhati kaya batu lan petak Ngau minta tiarjulikun autawa saking asora sering pirang-pirang sikir sira kabeh kal khasapi kaya den amblesakeun awal bisa kumatau yantah nyampurakeun ya Allah kum ing sira kabeh ukhlitatukum tegese nyampurakeun ya Allah ing sira kabeh syiaan ing pirang-pirang golongan firaqon tegese pirang-pirang golongan mukhtalifatan kang narima beda-beda mukhtalifatan ahwa'i kang narima beda-beda pirang-pirang kahayange wa yuzikul lan yantanya cipakeun ya Allah ba'dakum ing setengah sira kabeh ba'sa ba'di siksaan setengah bil kita likalawan perang kalau ngucap ya kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laman nuzilat samang seden turunkeun ieu ayat hadza ing lapad hadza ahwan utawi ikilah iki qauluhu wa yuziqu ba'dahum ba'sa ba'd ahwan wa yasaru iku kang leuwih ngagampangkeun wa yasaru tegese lan leuwih ngagampangkeun walaman nuzila maqablahu lan samang seden turunkeun apa barang kang tetep ing dalem sadurunge za
A'udzu maka ngucap Kangjeng Nabi nglapad a'udzu biwajhika ngalindung isun kalawan zatuan rahul Bukhari us ngariwayatkeun ing hadis sapa Imam Bukhari warwa Muslimun lan us ngariwayatkeun sapa Imam Muslim hadis sa'altu rabbi ing hadis sa'altu rabbi anjaluk ingsun ing pangeran ingsun alaya jala ba'sa ummati bainahum ingin ta orang dadakan ya Rabbi ing siksaan umat ingsun dalam antarane umati famana'ana famana'aha maka nyegah ya Rabbi ha ing masalah tapi hadisin lan ikut tetep ing dalam hadis utai laman nuzilat samangsa den turunkeun ya ayat kala maka ngucap ya Kangjeng Nabi ama lingin hakainatun satuhune ya umurul arba'ah iku kang tinemu walam yati tawiluha badulan ora teta lan ora teka opo takwilanane umuril arba'ah ing dalem sahusane kawal qauli ta'ala unzur ningali sira kaifan nusarifu haleboh kaya pamolahkeun izun agung nubayyin lahum tegese martalakeun izun agung lahum kadue kufar kabeh atawa nas kabeh al-ayati ad-dilalati sakeh ayat ad-dilalati tegese sakeh dalil ala qudratina ing atase kawasa ingsun agung la'allahum manawa iya nas kabeh atau kufar kabeh kohuna iku paham iku ngerti ya kufar kabeh ya'lamuna tegese waruh ya kufar kabeh anak mahum alaihi batilun ing atase ing satuhune barang kang utawi ya kufar ing atase ma iku kang batin ayat ieu Gusti Allah rek nyaritakeun tambahan tina ayat nu tadi mengenai tentang dalil kamaha kawasaan Gusti Allah subhanahu. Tadi geus dijelaskeun kurang kumaha deui bahwa Gusti Allah teh wa huwal qahiru fawqa ibadi. Gusti Allah teh nu maha gagah, maha kawasa, maha ngalindih, ngelehkeun ka seluruh hambana pasti. Kumaha ge kumaha Gusti Allah. Tambahan deui ku Gusti Allah. Dakwahna Kangjeng Nabi ka para musyrikin Mekah khususna umumna jang barometer di zaman urang kiwari jeung selanjutnya bagi jelema-jelema nu nuturkeun Kangjeng Nabi buang kawara inkar terhadap ajakan Kangjeng Nabi bakal dibere siksa ku Gusti Allah khusus di zaman Kangjeng di awal turunna ayat umumna jang kaum-kaum setelah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus di masa sahabat masa tabi'in masa atba tabi'in masa kuari atba tabi'in coba anu nurut kana ajakan Kangjeng Nabi jeung teu nurut bakal dikumahakeun ku Gusti Allah. Masyaallah. Ulah main-main jak Gusti Allah aing teh pangeran. Ngan aing mah maha hampura. Maha Rahman, Maha Rahim. Aing deudeuh jeung nyaah ka sia ditungguan ku aing sia supaya iman ka aing jeung tobat ka aing tapi ketika angger bae aing pangeran hak aing negor ka sia ku cara aing negorna masyaallah kul bejakeun ku anjeun Muhammad li ahli Makkah ka para ahli Makkah ketika aya kesulitan-kesulitan anu terjadi di masyarakat
baik kesulitan-kesulitan alam kadeleuna kumaranehanana aya angin aya batu aya hujan teu eureun-eureun aya badai aya gempa minimal ini erosi kemudian aya tsunami atawa sandang pangan mahal atawa paila atawa keributan nah panyakit coba tah ketika kos kitu saha anu bisa ngaleungitkeun jeung nu bisa nyalametkeun bejakeun Muhammad ke ahli Mekah bejakeun coba Muhammad Kangjeng Nabi teh titah nanya ka para ahli Mekah khususna mayunajikum min zulumatil barri wal bahr. Saha coba nu bisa nyalametkeun ka aranjeun kabeh ketika aya zulumatil barri wal bahr. Artina zulumatil barri teh popoek berang, popoek daratan atau popoek lautan merupakan suatu kedahsyatan siksa. Sok geura andai kata tengah peuting anu poek kemudian aya mega ditambah deui ka poekanana lantaran bulan bintang ditambah deui ku angin anu menggebu terus teu eureun-eureun macam kituna sebagai siksa saha bejakeun anu bakal bisa nyalametkeunana keur carita hakikat atawa di lautan nya di jero laut ya petingnya aya mega bayangkan ku urang ditambah di ombak anu luar biasa naik ke darat atau di laut anu keur naik perahu naik sampan naik kapal atau anu keur ngojay nah ieu saha nu bakal nyalametkeun saat-saat seperti itu bejakeun ka ahli Mekah coba bejakeun ka ahli Mekah coba saha anu bisa nyalametkeun eta keur carita hakikat keayaan alam seperti kos kitu urang mah nyarita teh kejadian alam yang adanya si bule henteu bae urang menyokot aslina eta teh aya nu nyieun kikituan teh Gusti Allah Subhanahu wa taala teu semata-mata kos kitu Gusti Allah mun teu disababan ku urang sebagai penghuni bumi sok geura ge bejakeun saha tah nu bisa bakal nyalametkeun moal aya nu bisa atuh kabeh ge ketika ditanya kos kitu mah kabehan ge moal aya nu bisa lantaran aya jelema naik kapalna oleng luar biasa dahsyat keur carita oleng lagi diberitakeun ku nahodana bahwa kapal tidak akan selamat kita masing-masing berdoa kepada Tuhan kita kabeh Allah di tengah lautan deuk minta tulung ka jelema kumaha lantaran di tengah lautan kapal oleng oyag-oyagan nya peuting deui nya mega luar biasa sinar setik-etik acan parahu atau kapal parem sedangkan diberitakeun ku nahodana kapal kita ini akan tenggelam kamana coba mun tayang jaringan-jaringanana teu bisa lantaran error telepon kamana teu bisa tinggal ngan ka Allah doang nu Katolik jeung nu Kristen ge saat eta mah pasti Allah sobat komo nu Islam sanajan nyana tukang mabok nyana tukang zina, nyana tukang korupsi ketika kapalna oleh Allah-Allahan kajen kumaha ge tah saat-saat kos kitu teh saha tah nu bisa nyalametkeun atau naik kapal udara biasana lewat Abu Dhabi gerbek diberitakeun ku pilot para penumpang yang baik kapal kita menemui masalah sebab cuaca buruk di keatasin ini gelap di kebawahin angin besar
ditabrakin ke sono, kita masing-masing berdoa saja. Rasanya cak pilot, rasanya waduh aing geus dah deuk pilihan eueuh deui. Kalau kita buang ke kanan ada gunung tinggi, wah mending ka eta bae sana gunung bae tong mah. Waduh kita buang ke kiri laut, wah sarua bae cilaka ieu mah. Udah ini mah tidak bisa kecuali kita berdoa masing-masing kepada Tuhan kita. Waduh adong geus poho ka anak, poho ka pamajikan. Sangkilang geulis jasa ge pamajikan, tetapi Allah asa dihareupeun Allah. Eta keur carita kejadian di udara, kejadian di laut. Kuari kejadian gering urang sadaid. Mercy ambalayah di imah. Cadillac ambalayah di imah teh. Mobil Hammer kan ambalayah di imah urang boga perusahaan. Sawah urang, tanah urang satungtung deuleu. Pamajikan urang nu di imah, nu di pila, nu di hotel ambalayah lobana luar biasa. Urang kaserang penyakit jantung atau darah tinggi ditambah ku manis. Pupurian ya Pak. Aduh. Lantaran manis dibere obat teh ieu teh kudu pahit bertentangan jeung darah tinggi. Dibere obat darah tinggi bertentangan jeung manis atau jeung emah. Nah ieu sangat bertentangan. Kumaha ya kos kitu teh? Diimpus urang di dia. Kieu bae di rumah sakit, di ruang ICU. Boro-boro sasaha anak jeung pamajikan ge geus semeunang ngalayat. Geus di ICU bae geus kieu bae. Mobil ambalayah di imah, perusahaan urang ambalayah di unggal kota. Pamajikan urang sakitu gareulisna nu luar biasa, tanah urang satungtung deuleu, geus puguh pake mah, kitu keneh beas di gudang geus teu kacaritakeun. Wah, luar biasa. Imah lain hiji bae. Unggal kota boga imah kuari urang aya di ruang ICU. Bejakeun Muhammad ka jelema kos kitu, saha nu bisa nyalametkeun coba bejakeun. Hartana bisa nyalametkeun, jual ku sia harta jang nyalametkeun nyana. Imah bisa nyalametkeun, sok bawa kadinya imahna. Mobil Cadillac na tuh termahal di dunia, nu bisa nyalametkeun kadinya bawa ku nyana. Atawa wanita cantik urang Karawang, urang Surbang anu ngagel-ngegelna muter teh bawa kadinya. Bawa atau orang Libanon anu cacadeun irung mata ceuli jeung sajabana bawa kadinya. Moal aya geus kieu bae ngagolan, napas lagi geus dibantu make oksigen. Dilayat, ini temen bapak, temen usaha bapak, dina hatena ngabur sia. Teh hayang aing mah didatangan ku sia. Oh, babaturan korupsi didatangkeun ka dieu goblok sia. Ini temen bapak Pak, temen apa? Ini temen usaha bapak. Oh jangan, dina hati mangan teu bisa ngomong dah. Inditkeun aing keur ka Allah sebenarnya. Tapi lamun datang ini santri mana ya? Santri nu tetangga bapak teh nu teluk ditanya nyana dek macakeun Yasin. Diuk didinya tadi. Hayangin saat eta mata didatangan ku santri. Supaya kabantu-bantu nginget-nginget Allah. Aya laku santri mah geus kos kitu. Malah nyana teh amanat. Coba si santri teh kiai tita ka dieu kitu mang macakeun tah cai. Ji atuh keimanan mah jantung Allah. Nyana geus ge Allah teh inget ka mobil, teh inget ka imah, teh inget ka istana, teh inget ka jabatan, teh Allah. Bejakeun Muhammad. Saha tah nu bisa nyalametkeun saat-saat kritis modal kaos kitu? Apakah nyala boga pikiran harta bakal nyalametkeun? Moal aya. Apakah nyana boga pikiran imah mewah gedung istana nu bakal nyalametkeun? Teu aya. Apakah manusia anu sering mengelilingi dirina nu bakal nyalametkeun? Teu aya. Malah gilaeun kanu kos kitu. Saha? Sebabnya lagi tad'unahu tadarru'an wa khufiyah. Nyana saat eta mangadua ka Gusti Allah anu luar biasa DP na jeung sasamaran di jero hate. Bahasa sumut bage Allah-Allahan, bahasa hatena ge Allah-Allahan.
moal aya anu muntayang ka makhluk, moal aya anu muntayang ka harta, moal aya nu muntayang ka jabatan, moal aya nu muntayang ka tahta jeung kerajaan. Saat eta mah tad'unahu tadarru'an wa khufya hiji Allah. Bejakeun Muhammad sahat anu bisa. Moal aya nu bisa nulungan jeung nyalametkeun kabeh ge. Saat orang kena musibah di kapal, saat orang kena musibah di udara, saat orang kena musibah ragag misalnya di luhur gunung, mau inget kana naon? Orang naik gunung, mendaki gunung ke tebing tek di luhur, kemudian ragag handap mau inget kana naon? Allah, modar sia. Saha bisa nyalametkeun saat eta? Dadung tinggal dadung. Jelema tinggal jelema, moal aya nu bisa nyalametkeun. Tah, urang teh dititah teh saat-saat keur teu kakenaan musibah, saat-saat keur teu kakenaan ku syadaid, gering misalnya kudu nol seperti eta. Nu mantak waliullah teh bisa nganolkeun. Seperti jelema-jelema nu kakenaan ku dahsyatna panyakit, nol nya pikiranana. Tak urang teh supaya nol teh sanajan urang kadeleuna bergelimang dunia, sanajan urang kakenaan teh kitu keur sehat, tapi hate urang nol. Tah cara eta lah ahli thariqah mere ka manusia guru mursyid supaya di jero hate teh ulah aya harta, supaya di jero hate teh ulah aya makhluk, supaya di jero hate ulah aya nafsu, dinolkeun sakumaha urang keur kakenaan musibah sangat kritis. Tah waliullah mah bisa dimimitian ku hudang peting, kemudian zikir ka Gusti Allah sapoe sapeting dua peting sebulan setahun, mulai dengan cara tersendiri tertentu meunang ngabimbing guru mursyid, mulai cuek lalaunan ka makhluk, mulai ka dunia, terus ka belah dieuna biasa-biasa bae dinolkeun, padahal awakna sehat, padahal teu kakenaan ku dahsyatna musibah, tapi di dirina geus nol seakan-akan kos kakenaan musibah. Nah etalah waliullah teh kos kitu, padahal sehat awakna. Hatena eueuh deui nu bisa nulungan iwal ti Gusti Allah. Aing mah mun tayang ka Gusti Allah ngaaplikasikeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka Gusti wungkul abdi ibadah jeung ka Gusti wungkul abdi nyuhun pitulung eueuh ka sasaha, sugan ka makhluk henteu, sugan ka dunia henteu, sugan ka jabatan henteu, sugan ka jin henteu, sugan ka jurig neo-neo henteu, sugan ka batu combong teh henteu, sugan ka batu anti tembak, sapira batu pake nyeun imah habak. Oh hiji be Allah tadarru'an wa khufyah. Tah kos kitu tawali teh perbandingkeun gue. Bisakeun urang begitu. Urang mah aya bisa geus gagoler. Ararawas beraga daing keur ka Allah recok cakna teh. Tipi pareuman tipi. Ngagoler badi nungguan bawa isuk bae sore. Tipi ya we pindahkeun budak pindahkeun. Abah nek zikir we ka Gusti Allah puyeng abah mah asa-asana nek di ka Allah geus. Padahal mah tipi loba mobil moga segala rupa. Awaskeun. Pamajikanna ge datang ka dieu lah itu perlu amat mah geus ini teh. Jaga seueur rasa tuh kos kitu mah tuh diusapan tinggal diusapan ngeunah teh keur sehat. Boro-boro keur ngagoler kitu nyeri hulu ge diusapan ku nu geulis geus teu hayang. Asana menyon bae beungeut sia tah kadaleuna ku aing eta nyeri hulu bae menyon kadaleuna beungeut. Padahal mah geulis nyeri hulu koboy geus kritis. Geus bae ka Allah. Malah nu tilok zikir ge di tasbihan di dinya pan sokna kan nu gering ge padahal mah tilok zikir tilok naon tasbih boga dekir. Ceknya nama tasbih meureun bisa nulungan henteu tasbih mah itu dipake mah tu tasbih tinggal tasbih bisa dibabeteun ku jurig bisa tasbih mah tu dipake Allah nafas kaluhur Allah geus eueuh sebab ka nyeri geus luar biasa
geus lain hayang sosodoan jeung awewe, geus lain hayang lelempangan make mobil mewah, geus lain hayang barang dahar makanan-makanan menu-menu anu lazat lain ieu mah. Hayang nangis kapanggih jeung Allah bae, lain hayangan asa geus dihareupeun we Allah. Allah. Saha anu bisa moal aya. Badak urang kuari ngaji teh tah supaya urang bisa pasrah kadanan kuari bisa pasrah matu engke-engke saat urang kritis. Ji, ja urang ge bakal modar sarua bae. Je, emang parang sana kumaha meureun cekna mah. Masih kene SMS-an kene tolol teu budak. Mun bisa mah kuari, mun teu bisa engke saat urang ngagoler. Muhammad bejakeun saat anu bisa nyalametkeun moal bisa. Kulantaran atuh anakna ieu tanggap terus diobatan rada bray cager rada deres puyeng rada tanaga rada aya. Ceng remote mana? Sial teh urang Cikupa geloblon. Remote naon ki? Remote TV mana? Remote TV. Emang laki deket TV kesel abah. TV kadegeun nu gede, TV na setel seserian tolol menikmati kamara kakara kamari. Saminggu ka tukang awaskeun TV garieung jangan awas. Kuari barang leungit TV remote na mana? Mun aing jadi incuna di talian gua aing. Jelema teh kos itu percis. Eta teh lain batur sia. Ya Karim, ya urang kasinggung ku Quran ya, Masya Allah pohara jasa ya Allah teh kos kitu tangga bejakeun ka urang percis. Ya Allah ya Rabbi. Bejakeun Muhammad saat di lautan, saat anu bisa ngabebaskeun jeung nyalametkeun. Di saat di udara kakenaan musibah saha anu bisa nyalametkeun. Di saat nyana kena penyakit anu sangat kritis mun tayang ka saha bejakeun coba. Di saat recokna kaayaan budaya, politik, ekonomi, riweuh saha anu bisa nyalametkeun. Bejakeun ka ahli Mekah. Qul bejakeun Muhammad ka ahli Mekah. Eta mah moal bisa aya anu nyalametkeun anu tatadina manehanana ngomong waktu keur kakenaan ku musibah mah ngomong nanti bari ngadoa ka Gusti Allah la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Cekupar-kupar Mekah lamun mah Gusti Allah teh nyalametkeun ka kami tina musibah nu sakieu dahsyatna. Lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun ka kami tina hiruk pikukna kahirupan. Lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun kana penyakit anu luar biasa dahsyatna nu tiba ka Gusti ka kaula. Andai kata dileungitkeun ku Gusti Allah nyana ngadoa di jero hatena kos kitu doana mun teh mah Gusti Allah nyalametkeun lanakunanna minasyakirin. Kami bakal syukuran ka Gusti Allah, bakal iman ka Gusti Allah. Kos kitu kabehan ge. Orang-orang musyrik di mana kakenaan ku musibah mun tayangna tetep ka Gusti Allah nyana ngadoa ka Gusti Allah di jero hatena baik langsung ku sungut kadenge maupun jero hate nyana ngadoana tabarrua wa khufya DP bari jelas tur di jero hatena langsung ka Gusti Allah la in anjaitana min hadhihi Gusti lamun teu mah Gusti nyalametkeun lanakunanna minasyakirin kami deuk iman. Lamun jelema anu mukmin jelema anu Islam nyana ge ngomong di jero hatena bahkan kasaksian ku babaturanana lah cenah lamun geus cager mah kula mah deuk ngaji bae deuk jeung ibadah bae moal maksiat deui babaturanna tatanggana komo keluargana mah kabehan ge ngadengekeun di barang disalametkeun ku Gusti Allah nanyakeun remote deui blon
aya aki-aki lain aki-aki aya jelema budak ngora tabrakan barang tabrakan teh parah luar biasa diimpus terus dibawa ka ICU kabladieuna rada deres diurut nu para rotongna terus kieu bade mana ngomong ka babaturan geus aing mah neuk tobat moal mabok deui moal judi deui lah aing mah karasa jasa iki nyaho cager nyaho teh mun ku Gusti Allah dicagerkeun aing mah neuk ka masjid bae neuk ibadah bae geus teh hayang mah kos kitu sieun paeh saknyana ge aju rada deres bisa make tungket saeutik Jumaahna ge jam 10 batur can ka masjid jana geus ka masjid urang lembur ge nyarahun jasa kadeuleu ku kabehan bu jadi getol eta jelema budak ngorak-ngorak keneh terus bae dia hareup deui nya nama ditihang lantaran ngajojor sukuna teu bisa ditilebkeun sabulan 2 bulan 3 bulan rada deres bisa nilep masih keneh ka masjid kan jam 11 terus gua ari mah geus teu kudu make tungket ka masjid keneh ngan jam 12 kurang 10 gua ari mah bisa deui naik motor babarengan jeung baturna geus teu wauheun ka masjid eta di Cikupa aya nu kos kitu percis jasa aslina mah urang Cilongok sih Cilongok Gandu eta kos kari itu eta nya ge ngomong di jero hatena aing lamun cager mah dek ibadah bae ka Gusti Allah moal maksiat deui ieu eta percis kos urang Mekah andai kata lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin kos kitulah manusia kos kitu manusia ya Allah ya Rabb Gusti Allah bejakeun Muhammad ka para musyrikin Mekah ka para kufar Mekah moal aya nu bisa nyalametkeun janang aing tamah nu bisa nyalametkeun bejakeun Allahu yunajjikum minha wa min kulli kab Allah anu bisa nyalametkeun ka ranjeun kabeh tina musibah nu sakitu dahsyatna wa min kulli karbin jeung tina sakabeh kasusahan nu terjadi ka dirina moal aya nu bisa nyalametkeun kecuali Gusti Allah ketika disalametkeun kunaon atuh summa antum tusyrikun begitu disalametkeun mun teh mah tadi dina kapal teh naek ka darat musyrik deui padahal ke waktu oleng kapal mah di tengah-tengah lautan jang mun tayang ka makhluk ka babaturan iwal ti ka Gusti Allah nyana ngomong lain anjaitana Gusti mun nyalametkeun ka abdi tina musibah kapal ieu mana peuting mana poek mana angin luar biasa mana ombak luar biasa diberitakeun di kunahoda bakal cilaka kabeh mun tayang Gusti lamun salamet abdi dak iman begitu disalametkeun kunaon atuh summa antum iyalah kabehan ge kos karar itu tah eta keur carita anu musik nu iman kitu keneh jero kapal teh kos kitu bae Gusti abdi mah deuk ibadah bae ka Gusti lamun teh mah ku Gusti disalametkeun geus moal maksiat lantaran payah geus asa dihareupeun mata bae koyag-koyagan kapal teh geus luar biasa geus deui pake kaingat hiji we Allah napas kaluhur kahandap Allah disalametkeun ku ari ku Gusti Allah datang ka anggar datang ka pantai biasa salamet seserian deui endahan ngan sakadar dongeng doang nu tadina nyana ngomong di jero hatena Gusti lain anjaitana lamun Gusti nyalametkeun abdi mah rek ibadah begitu datang deui ka darat nonton TV deui percis kos karar itu Masya Allah kari ieu kadeuleu ku mata urang kanyahoan jasa boh tatangga boh babaturan ulah ka tetangga ka babaturan diri urang heula kitu pisan diri urang pernah janji baheula Gusti pedagang blok nyieun imah 2 tingkat pagerna luhur jasa teu kadirian ku batu mobil salin ganti pakaian bulang bereleng luar biasa dahar sakung maha kahayang nyana luar biasa maju usahana blek melian tanah dibere gering jual tanah nu itu gering terus keneh bae mobil jual tinggal imah doang jual imah ge ya aya istilah lah
harta mata talang raga jual kabeh anak rage bah jual bae bah lah nu penting abah cager tanah nunang melian beak mobil menang melian beak kabeh perusahaan ge ambruk tinggal imah-imahna nu pagerna luhur teh 2 tingkat jual kuari meuli nu sederhana gerincan cager keneh bahkan leuwih kritis di jero antena Gusti lain anjaitan lamun Gusti nyageurkeun ka abdi Gusti abdi malah deuk tobat moal ceroboh cara kamari karasa jasa ku abdi mabok abdi zina abong-abong loba ka fakir miskin ka yatim abdi teh henteu ngalingseuh tatangga abdi ge geus sebodo konon ka abdi bongan abdi mah deuk tobat Gusti andai kata ku Gusti abdi dicagerkeun aju Gusti ngangkatkeun deui kana perusahaan abdi sakumaha biasa deui geus abdi mandeg 180 derajat hirup abdi teh deuk ibadah ka Gusti abdi rek peduli kana zakat rek peduli ka fakir miskin ka yatim piatu tatangga abdi ku abdi lah deuk disumbang bae geus abdi mah hayang geus kitu bae Gusti cagerkeun Gusti blak bisa deui dieu bae ngobrol jeung keluargana abah rada cager abah alhamdulillah geura doakeun bae ku kabehan abah ku sadeui geus cager malah kan abah mah eunana mah deuk ngitung-ngitung zakat fakir miskin segala rupa lah deuk moal cara heuh bah atuh didoakeun ku kabehan ayo geus kuari geus rada sehat-sehat mulai engkeut-engkeut dagang deui mulai awal-awal mah bager hitung Gusti zakatna sabaraha aja can loba ieu pantau mah hitung zakatna sok tatangga bagikeun rapi bagi gede poho deui kuari asupkan nelayan deui di Jati jeung lurah-lurah asup deui kuari kabarbar asup deui kuari ancup deui tah eta kamari mah lain anjaitanna Gusti lamun nyageurkeun ka abdi lanakunana minasyakir abdi deuk ibadah ka Gusti tapi kunaon begitu dicageurkeun janjana ge nyaho nu nyageurkeun teh Gusti Allah summa antum tusyrikun endahan ambalayah deui lain saeutik teh di lemur urang nu kos kitu kanyahoan kasaksian ku urang teh ambalayah hampir 99,9% kitu jasa ya Allah bejakeun Muhammad qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Muhammad bejakeun ka para kafir-kafir Mekah lamun terus bae musyrik ka aing teu percaya kana ajakan anjeun teu iman kana ajakan aing cak Gusti Allah bakal nurunkeun siksa 4 perkara supaya katembong ku balerea kakawasaan aing ka maha dahsyatan aing ka maha sagala-galaan aing lantarannya mempermainkan ka aing kamari ngadoa ka aing kuari musyrik ka aing kamari minta ka aing kuari minta ka jabatan kamari DPDP ka aing kuari DPDP ka manusia ka makhluk ka batu ka kayu kan eta teh mempermainkan aing bejakeun Muhammad hayang dauleuh ka karawasaan aing bakal nurunkeun 4 siksa ya Allah Qul bejakeun Muhammad wal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adaban aing maha kawasa aing bahasa segala-gala cak Gusti Allah lamun kitu bae petana aing bakal nurunkeun ka makhluk khusus ka urang Mekah umumna ka saha bae siksa 4 perkara ya kan hiji adaban min fauqikum siksa timbul ti luhur bentukna engke aya hujan teu eureun-eureun nya poe hujan banjir ka buaca siksa ku aing atawa hujan batu cara ashabul fil
di batuan atau hujan es buah deh datang ke buah rarusak atau poek teureun kilat sing jeleger ditambah deui ku geladeg sing jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing min pau kiku aw min arjulikun atau kahandap dihandap timbulna ieu dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae lini doang aing mah sok geurah hayang nyaho bongan teu iman ka aing bongan teu nurut ka aing teu iman ka ajakan anjeun Muhammad tah ieu ku aing dioyag-oyag ha saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek nah kulantaran tertek bae rada digedekeun ku aing digoyangkeun doang ku aing bumi engke ge lamun Oma Irama jadi presiden asana bumi goyang kayak kajen kumaha ge aya arah acak-acakan budak isi nagara dek dikumahakeun tapi ceuk lama lamun Oma Irama jadi presiden bakal pertama santai ngeunaheun ke beres santai lari pagi kayak kajen Masya Allah mantap luar biasa iya kari aduh kan ujung-ujungnya kiamat tebareres brak ya Allah serius ya langsung ngerti aduh ya Allah ya Rabbi iya ya siksa tadi tiluhur geus bejakeun Muhammad nomor kedua lamun teu percaya bae teu iman ka aing cadap mimiti lini kedua masih keneh teu iman keneh ka aing gempa ku aing rusak para rotong para risek jelebana siksa ti aing mun masih keneh bae amblas ka jero deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana diambleskeun ku aing 1000 kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah kadeleuna mah gunung ret nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teu disolateun teu dipandian siksa ti aing atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ya tambah jeung orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tuh tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun can inget keneh bae Lapindo ku aing hayo sia perindah ka mana sia can inget keneh bae sia ka aing can iman keneh bae tambah deui sia ku aing awas sia sakali ieu di Banten sia ku aing Gunung Merapi sia kena datang ke Bojong sia ka Pasar Kemis mah ulah liwat kesempatan ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tuh cek Gusti Allah ayo sia mun teu ti luhur ti handap mun masih keneh bae teguran ti luhur geus ku Gusti Allah masih keneh teu iman keneh bae atawa masih keneh muara siat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat teu pernah mentolelir ka jelema fakir miskin ka yatim piatu geus ditegor ku Gusti Allah ti luhur geus ditegor ti anak masih keneh bae ditambah deui sia ku aing kumaha yalbisakum syi'a aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan mimiti nyeun organisasi ieu lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyeun deui perkumpulan ieu aya deui nu boga kahayang deui nyeun deui perkumpulan antara organisasi teh eta teh teu alalakurna mulai dirinya bibitna kalaluar haju bae silih omong haju bae silih tengkas mulai tidinya teh silih geles tak teu eureun atawa parpo
padahal mah jangan bangun bangsa jeung negara tapi kulantaran beda-beda kahayangna ieu hayang ieu hayang ieu hayang di satu sisi hayang ngaberesan negara di satu sisi deui mah hayang nyokot danana doang lantaran gede ti negara kabeneran dibuka demokrasi teh teu meunang dicegah-cegah mulai nyan parpol urang ge mampu daknya kurang kene nyeun deui geus teu kahitung kuari urang lembur mah bingungeun loba-lobana beda misi jeung visina ambalaya zaman baheula urang inget aya Golkar aya P3 aya PDI ribut kiai jeung kiai silih omongkeun ribut politisi jeung politisi silih gele nu korban ge luar biasa loba jasa satu sisi kiai memperjuangkeun negara melalui P3 jara rasaan dirinya teh aya misi keislaman atuh dawah panggung teh luar biasa satu sisi pamarentahna asa tinggalin ku kiai eta teh di Golkar nyeun huru hara aya tembak masal derege ilah syiah so eta di dalam negara kuari luar biasa loba anak koskaran itu timbul organisasi-organisasi di mimitian timbul organisasi teh Muhammadiyah naik deui ka NU beda visi jeung misina lantaran itu mah Wahabi ieu mah ahli sunnah naik deui timbul deui aya Islam Jamaah diorganisasikeun deui aya Islam LDI diorganisasikeun aya NI diorganisasikeun deui aya HTI diorganisasikeun deui aya Islam Jaulah diorganisasikeun deui aya Islam aliran kepercayaan diorganisasikeun deui aya Islam Thariqah diorganisasikeun berbagai Islam beda kabeh suarana timbul huru-hara aya di Qur'ana kos kitu mantak ahli tafsir mah senyum bae teh aneh ja Gusti Allah na geus nyaritakeun lobana kahayang merupakan siksa lantaran naon poho ka Gusti Allah kabeh di balik jeung organisasi aya udang iya aya udang di balik batu tah eta mah kos kitu tah nah nu mentek nyen organisasi sok diradesek komo dek aya kepentingan negara bisaan jasa Soeharto mah buat organisasi Pancasila buat KNPI buat organisasi tek-tek jeung bengekna dijieun supaya ngadukung ka ditu anu henteu milu kadinya sok geus tumpas kot kitulah kaayaanana kiai bisa antara kiai Golkar jeung kiai P3 jeung kiai PDI kuari teh dimodernkeun kiai modern jeung kiai salap ribut luar biasa kiai salap jeung kiai salap ribut tuh ieu teh geus aya ieu teh merupakan siksa lantaran kabeh teu ka Allah ieulah siksa ti Gusti Allah ausian au yal bisakum syi'a teu karaasa ku urang toel ku urang kiai eta tuh aing sarua ka Allah jeung ngaji kos kari itu ngomong toel kiai nu sok sangeunahna bae loba omong hayu bae urang berjuang sia di dieu di dieu kabeh teu bisa dihijikeun visi dan misi disatukan teu bisa kabeh ngabogaan visi jeung misi nu berbeda-beda ribu ya karim masyaallah lamun sarua deuk ngabangun bangsa jeung nagara atuh daon make jeung silih gele silih tumpas silih omongkeun silih ajukeun ya Allah ya Rabbi kuari geus 3 di Indonesia anu mangtak ngajadikeun huru-hara besar KPK polisi hiji deui naon hayu sia kuari geus jadi 3 ngakar tek geus masyaallah geus teu bisa naon kitu ngaranna harmonis kuari teh geus dihandapna geus siap deuk perang kuari abri geus kabagi 3 pihak ieu pihak itu pihak ieu geus kos kitu di Indonesia lantaran boga kahayang pancenah ieu teh negara urang pancenah ku urang dibangun danana kan ti masyarakat kunaon atuh ku ari teh kos kararitu polisi geus teu percaya ka KPK KPK geus teu percaya ka kitu yudikatif geus teu percaya deui ka legislatif geus teu percaya deui ka eksekutif
main silih salahkeun DPR kuari nyalahkeun polisi kuari nyalahkeun KPK terus bae nyalahkeun DPR nyalahkeun polisi nyalahkeun KPK di BPK ngajukeun berpermasalahan supaya tetap diangkat eksekutifna kuari kasienan berontak melalui yudikatif. Ieu negara urang deuk kumaha coba pikir cenah deuk ngaberesan masyarakat nyanana beresaneun urang mah teu kumaha ye kieu bae nonton nyana ieu teh kuari teh kos kitu mun hayang nyaho di negara urang lamun nu sok mengamati politik di Indonesia seperti eta geus teu kudu nonton TV teu kudu ngadengekeun radio ngaji sia di dieu bakal nyaho nah saya kieu nyaho ti mana aing mah susuganan. Bukan aing mah susuganan kos kitu bae lah pokona mah. Lamun aing salah deleukeun. Je nu mantak sakieu deui bakal ditangkep. Kaje nu di luar mah ulah geuna nyaho. Ji tuh polisi geus teu bisa ngamankeun DPR lantaran DPR nyalahkeun polisi KPK ge sarua bae geus kos kararitu ku ari teh. Pelaksana sebagai eksekutif kuari geus kasienan lantaran nu mentek kasienan teh kabeh baroga salah. Sedengkeun RI 1 geus amanat awas sampai tembus. Nyana bae sieun besi tembus di urusan rakyat. Endeu karumaha coba lamun dibukakeun eta kakarak judulna doang tak kakarak judul tah geus mulai tah urang nyaho tah. Geus mulai tah di koran mah hese maningan ngadengekeun aing bae sia. Aing mah bener dek ente kos gitu we pokona mah tah. Je, emang kumaha gitu. Masyaallah. Timbul yalbisakum syi'an eta secara nasional. Secara internasional campur tangan bule di urang. Emrik hayang cicing di urang berleha-leha di nagarana teu boga potensi bumi. Boga potensi negara hanya jual beli alat perang hasil produksinya cau di Amerika mah hui di Amerika mah swag mah komo jasa di Amerika mah mun urang ke Amerika coba urang ka ditu teh hayang swag moal aya di urang teh hayang swag jeung naon atuh neangan awi moal aya di Amerika mah nu sok pake nyayur teh anak awi naon ngaranna Iwung coba neangan di Amerika mantap kulit betah ge Iwung. Neuleunya ka Indonesia aya Iwung, aya Awi, aya Cau, aya anak Cau. Aduh luar biasa. Dideuleu ku nyana hasil bumina. Minyak aya, logam aya dan lain sebagainya. Cekel huluna. Loba omong sia. Guys ku aing. Ye, iman negara. Ulah loba omong yang sabaraha sia. Itu bisa, Pak. Ini rakyat mana? Ngomong. Itu bisa. Ya, tembak siapa? Ya. Wah, saya sebar persen sih ya. Jipan lain kula doang. Merek, kabeh. Ya udah, tanda tangan. Beres. Cicingnya nadi di nyin gedung di Indonesia. Luar biasa. Lambat laun ternyata loba anu dibawa ka ditu dibanding jeung nu dinimbrati ku urang. Nah, mulai dibuatlah kepercayaan bule di urang ngadu. Di antara politisi di luhur, ieu kepercayaan bule, ieu kepercayaan rakyat ngadu. Timbul huru-hara internasional bakal naik. Taya di Indonesia ge tinggal pencet knop doang jegur ujian anak. Emang kumaha gitu rakyat geus teh sudi jasa di bawah kikieuan. Tetapi pemerintahnya tidak mentolerir geus ka rakyat. Tetapi ieu kan bumi pertiwi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, 135 juta rakyat Indonesia cak Raden Homa Irama. Disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Dek kumaha gitu. Geus tinggalin tambah kali mah 135 juta. Lain 35 juta ku ari mah bung jenggot. Nah, iya huru-hara internasional geus mendekati di Indonesia.
terjadilah di luar Indonesia dulu Irak akibat yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd dibere nyicipan ku Gusti Allah siksa sebagian bangsa jeung sebagian deui kuari mah serang kital peperangan ieu geus dibejakeun ku Gusti Allah tak ieu ayatna ulah kaget lantaran nu hiji nyembah ka Gusti Allah Irak Baghdad nu hiji nyembahna ka patung beda potensi nu aya di Irak loba luar biasa lobana Amerika teu bogaeun di dinya teh tah di dieu teh panas Amerika serang geus dikibarkeun bendera salib perang luar biasa di dinya muatanna loba diawali ku potensi bumi nu dipake kahayang ku Amerika lantaran teu daya teu upaya supaya menggebu nah bendera salib perang salib kuari dipaekeun perang lah dahsyat ti ditu bodar ti dieu pae wabeh ngaran-ngaran perang mah pararaeh bae yal biasakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd ditimbulkan ku Allah bakal siksa siksana kumaha ialah diaduk-aduk ku Gusti Allah melalui syi'an organisasi golongan-golongan wa yudhiqu ba'dakum dibere ngasaan ku Gusti Allah sebahagian bangsa ba'd ku siksaan sebagian bangsa deui perang multinasional jeung Irak dia kasaksian ku urang selesai eta berangkat deui Libya selesai Libya Syria suara nu datang ke urang geus macam-macam urang mun maca koran lokal mah kos kieu mun maca koran internasional mah kos kieu mun maca berita-berita mah kos kieu tinggal urang bae bingung sementara nu boga berita asli nu bogana adalah Amerika urang teu daya teu upaya soal berita aya ge senundupan berita nu asli apa iya apa tidak mulailah dikaburkeun Bashar Assad teh merupakan Fir'aun lah satu sisi Bashar Assad ia telah memperjuangkan bangsa jeung negara melalui agama Islam satu sisi jaritakeun Bashar Assad teh ieu adalah Syiah anu luar biasa satu sisinya nama Wahabi satu sisi deui ahli sunnah wal jamaah nu jelas mah urang kebingungan kabeh supaya naon supaya mendukung ke Amerika teu nyaho keasianana kumaha tah kos kitulah wayal bisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd perang dia kulantaran disuplai ku Iran Amerika neuleuh heula bahaya sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa nomor kahiji rudal Husein kadua rudal Hasan nomor katilu rudal Ali ngaranna ge teu kira-kira ngarana teu kira-kira rudal Husein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika rudal Hasan bisa ngajegur jang Amerika rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan henteu kumaha coba hayu cak Amerika keketaan heula jieun heula coba hayang nyaho ku urang sok pancing melalui Israel berangkat der jeung Palestina menang Amerika eta teh begitu dahsyat luar biasa nah Palestina supply dar hanya 9 hari Israel kabur tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya ya bahaya kita cari dulu lain eureun neangan kelemahan kos kitulah ieu keur carita yal bisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd disiksa ku Gusti Allah ku di luhur geus dihandap geus melalui tsunami siksaan kurang kumaha dahsyatna sabaraju ta manusia anu disiksa ku Gusti Allah titah iman ka Gusti Allah tapi tetep bae teu iman dibere ku Gusti Allah awas cek Gusti Allah dua deui hiji perbedaan golongan nomor kedua titah ngarasaan antara golongan antara negara antara bangsa ribut peperangan modar kene arti apa pun yang nyenetes interestnya orang dibawa kurang dah caner guys berurusan anak Taliban terus bae militan di mana aya perang di dinya nama aya
Osama bin Laden geus eueuh ditambah deui ku ari tetep aya ditambah deui ku organisasi HTI secara internasional jauhlah ge secara internasional araya di tiap-tiap peperangan teh berbagai organisasi ja peperangan kamari bae di Israel orang Indonesia bae aya ka ditu kok nyemplos ka ditu model urang teu nyaho aya nu nyeplos kos kitu lamun teu direkomendasi ku RI moal bisa. Sementara kapan orang teh negara teh aslina teh manut ke Amerika tapi kok aya orang Indonesia di ditu ja perang Irak aya orang Indonesiaan di ditu perang Iran aya orang Indonesiaan di ditu ih orang Indonesia mah asana mah nya nama okos bunglon nya nama bisa kade-kade tuh batak Indonesia lain lalagaan ditakuti ku orang Amerika teka caritakeun orang Palestina di Palestina aya orang Malaysia teka caritakeun di Palestina aya orang Thailand teka caritakeun di Palestina teh orang Korea tapi orang Indonesia mah aya di ditu malah keur waktu perang kamari multinasional aya nu nembak cer begitu dibuka ieu na ieu penyet irungna lah cek orang Amerika ieu mah lain orang Irak lain Iran lain Taliban coba status orang mana begitu di dele ya karib kurang putak anu gede hutang teh kabur ka ditu paeh hirup-hirup cek aing daripada Indonesia sangat diperhitungkan Masya Allah tak poso ribut poso nasional tamata tapi berbau internasional saha nu lempang ka poso ternyata aya sababaraha organisasi dilarang ku pemerintah tetap bae datang ka ditu namun teu datang ka ditu poso terus-terusan nu dipencit ustad teh nu ditembak kiai teh anu dipanah nu dipedang datanglah organisasi ti urang padahal teu dimeunangkeun ku pemerintah poso bae datang ka ditu ngibarkeun bendera perang siap moal bejakeun ku kula organisasi nu mana ngan nyana minta izin ka kula bos sombong amat cenah sekali-sekali sombong lah niku bae Indonesia mah kos kitu eta di Palestina bae aya di Taliban teh aya ya Allah ya Rabbi nu mantak aneh eta pan kudu make kapal udara haju kudu make biaya pan eta teh atuh make naon kitu ngaranna birokrasi perjalanan anu luar sakedangkeun steril steril luar biasa mau kemana tujuannya apa tapi aya kan di ditu Masya Allah nu mantak ke mun perang deui ku urang diajak ka ditu naik naon cenah kiai ngojay paeh di laut asana ieu mah meme perang geus malodar Indonesia ulah sembarangan di Indonesia nu tak diperhitungkeun ku Amerika sangat diperhitungkan Indonesia mangke bae perangna terakhir bae cek geus tetep di perangan mah di perangan terakhir asana bangsa Haji Makmun mah paeh ti heula moal kaburu nya nama geus siksa ti Gusti Allah leletikanana di urang antar kampung leletikanana ti urang antar desa leletikanana ti ku urang antar kiai kunaon eta lantaran boga kahayang kiai ieu ngayakeun ieu kiai ieu ngayakeun ieu henteu harmonis ribut kiai jeung kiai syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd hayang rada gede melalui organisasi hayang gede deui melalui parpol cerita tentang perbedaan di parpol anu geus teu aneh deui kuari makin dibesar-besarkeun makin digede-gedekeun urang nyaho ketika PKB naik bos sabaraha nu paeh saat harita sabaraha ieu ge ieu cantang tu ka haripna lantaran armada Prabowo anu luar biasa armada jenggot anu luar biasa armada wah geus pohara ieu mah main ke bakal nata nah ieu sigada ieu beusi jadi siksa ti Gusti Allah mun sia teh iman ka aing mun sia henteu taat ka aing teu takwa ka aing bere siksa opat hiji ti luhur min fauqikum dua ti handap min arjulikum mun ti luhur jeung ti dihandap teu dianggap awas aoyel bisa kumsian aing yeun tah golongan engke golongan lain geus sakadar cicing wa yuziko ba'dakum ba'sa ba'd ribut perang. Jadi berarti geus aya ti ditu nu mantap cek Kangjeng Nabi inna ummati sataftariqu ala sintaini wa sab'ina firqatan
Sayyana umat kaula bakal paberencai ngajadi 72 golongan. Kabeh ngaku ahli sunnah padahal ma'an najiyatu firqatun salamat mah bakalna sapirqah. Jararieun jelema golongan atas namana Islam boro-boro organisasi cacak-cacak partai ge make atas nama Islam. Baheula P3 make atas nama Islam, kemudian PKB make atas nama Islam, PNU make atas nama Islam. Padahal mah di Indonesia mah kapan teu meunang nyen partai Islam lantaran KBG huluna adalah demokrasi. Teu meunang berbau sara, tapi kelantaran nipu ke masyarakat make aturan Islam lain aturan, make lebo Islam. Ujung-ujung nama atuh teh lah nanaonan ribut Golkar jeung P3, ribut P3 jeung PKB, ribut KB jeung PNU, ribut jeung PDA, ribut. Nah, perputaran pilpres nu tahun itu sabaraha anu paeh, pilpres kamari sabaraha anu paeh, tinggal pilpres anu bakal sing hade lantaran merupakan siksa. Urang mangadoa bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kukumahakeun ge negara urang teh tetep kos kieu bae sebab can aya nu niatan untuk merubah, membangkitkan semangat rakyat jeung bangsa mengarah ke jujur jeung adil can aya. Ku ayeuna sakitu mah cuek-cuek bae biasa-biasa bae. Wae milih-milih bae ngan ulah datang ka gusur-gusur eungkeuy-eungkeuyan teu nyaho maksud sing hade. Lantaran ieu teh ya siksa ti Gusti Allah. Kuluhur geus, ku handap geus, dibuatlah hasil urang keneh. Iyalah yal bisakum syia'u wa yudhiqu ba'dakum ba'sa. Ya Allah ya Rabbi nu manta Kangjeng Nabi waktu turun ayat ieu ngadua ka Gusti Allah. Langsung nangtung Kangjeng Nabi koma Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddoa langsung ala wudu. Beres ngala wudu fasa'ala robah ngadoa ka Gusti Allah, ngadoana ya Allah ala yursila alaihim azaban min fawqihim wa min tahti arjulihim wa la yalbisa ummatahu syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd. Ngadoa Kangjeng Nabi seperti eta tah Gusti, ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti luhur, ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti handap, ulah diturunkan ku Gusti siksa anu campur aduk berbagai golongan organisasi sehingga ribut ko ba'dahum ba'sa ba'd, ulah ribut antara bangsa abdi jeung bangsa abdi, umat abdi jeung umat abdi. Gusti nyuhunkeun ka Gusti. Ngadoa Kangjeng Nabi teh lantaran dibukakeun hijab ku Gusti Allah teh ribut kampung jeung kampung, desa jeung desa, kabupaten jeung kabupaten, provinsi jeung provinsi. Berbagai manusia huluna kiai jeung kiai, politikus jeung politikus deui, ahli ekonomi jeung ahli ekonomi, antara provinsi jeung provinsi, antara negara jeung negara, walah ditembongkeun ku Gusti Allah teh umat paberencaina anu luar biasa sehingga bergelimpangan mai ti berbagai negara-negara. Kangjeng Nabi nangis ngadoa Gusti ulah terjadi seperti eta atuh Gusti. Kumaha tah waktu eta fahabatta ilaihi Jibril alaihi salam. Allah ngutus malaikat Jibril turun. Tak bijakeun Jibril ke Muhammad, ya Muhammadu innaka sa'alta rabbak arba'an. Anjeun teh ngadoa ka Gusti Allah nyuhunkeun supaya disalametkeun tina 4 rupa tadi, siksa ti luhur, siksa ti handap, siksa golongan-golongan, jeung siksa peperangan-peperangan antar bangsa. Nah, fa'atauka isdatain wa mana'aka isdatain. Nu dua ku Gusti Allah diijabah, nu dua mah henteu. Bebeja malaikat Jibril dua diijabah, dimuhunkeun ku Gusti Allah, nu dua henteu. Naon anu dua cek Kangjeng Nabi ya Jibril, layatiyahum adzabum min fawqihim wa min tahti arjulihim yastasiluhum. Nu dua siksa ti luhur jeung siksa ti handap mah moal dina ayana ge eta teh moal terlalu dahsyat.
siksa ti luhur paling aba-aba doang, siksa ti handap paling aba-aba doang, sekali-sekali digempakeun eta mah hanya sebagian kecil cek malaikat Jibril, disunamikeun hanya sebagian kecil. Moal terus-terusan Gusti Allah nyiksa seperti eta mah moal nu dua diijabah. Nah cek Kangjeng Nabi lantaran nu dua eta mah fa innahuma azaban likulli ummatin istajma'at ala takdzibi tanabiha wa raddi kitabi rabbiha. Lantaran nu dua eta mah patalina jeung kaimanan ka pangeran jeung kaimanan ka kitab pangeran. Geus urusanana di pangeran teh mah. Lantaran nya teh iman bae atau maksiat bae, teu percaya kana Al-Qur'anul Karim atawa ngarobah status hukum Al-Qur'anul Karim. Ku Allah dibereng teh ti luhur jeung ti handap ala kadar doang Muhammad teh mah. Moal dahsyat jasa moal. Moal nu dua mah tetep diijabah sanajan aya ala kadar. Anu dua deui nah lamun nu dua deui mah Muhammad eta mah cek Gusti Allah ditahan tamah walakinnahum yalbisuna syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd. Nu dua ieu mah hiji bakal timbul golongan eta mah teu diijabah ku Gusti Allah. Nomor kedua bakal ribut antara umat, antara agama, antara bangsa. Eta moal diijabah teh diijabah tetap tamah bakal terus bae eta mah. Bahkan wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd bakal ngarasakeun peperangan antar negara jeung negara. Geus aya ti ditu nu mantak ahli tafsir mah ketika perang Irak Amerika teh aneh. Ketika perang Libya teh aneh. Perang deui Palestina teh aneh. Lantaran geus aya dina Al-Qur'ana ayal bisakum syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Masyaallah ieu mah nu dua mah teh Kangjeng Nabi naros Jibril nahan nu dua ieu kon teu diijabah. Padahal mah poharaja saya mah merupakan siksaan. Wa hazani azabani li ahli al-iqrar bil kutub wa tasdiq bil anbiya. Lantaran nyana percaya ka kitab, percaya ka nabi, ngan nyana teu make kitab jeung teu make nabi. Lantaran nyana percaya kana Al-Qur'anul Karim dimusabaqahkeun mulai tingkat RT datang ke tingkat nasional, datang ke tingkat internasional. Quran dimusabaqahkeun antar negara, Pakistan, India, Mesir, Irak, Iran, Arab. Oh, timbullah juara satu dipake henteu. Kahiji. Nomor kedua percaya bahwa Nabi akhir zaman adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Di berbagai negara diakui bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman. La nabiyya ba'dah dari Nabi sabada Kangjeng Nabi. Tapi teu pernah diikuti ajaran-ajaran Kangjeng Nabi. Bahkan dikatukangkeun nyana teh make ajaran manusia, ajaran jelema ku nafsuna bae. Nah, ieu mah bakalna peperangan mal eureun-eureun. Iyalah geus dinyatakeun dina Al-Qur'anul Karim, urang kuari ngarasakeun. Percis jasa. Mulai antar sekolah lantaran teu ka Allah, guruna teu ka Allah, muridna teu ka Allah, ribut ka jenting kumaha. Antara lembaga ribut lantaran henteu ka Allah, antara yayasan ribut lantaran henteu ka Allah, antara organisasi ribut lantaran lain neangan ridho Allah, hanya semata-mata neangan pitayeun doang, antara parpol ribut lantaran henteu lillahi ta'ala, henteu aya misi ikhlas, kabeh ge semata-mata hanya jang dirina doang. Nah iyalah bakal mual eureun-eureun siksa nu dua mah. Hiji yal bisakum syi'a bakal timbul golongan campur di dieu. Nomor kedua geus aya golongan yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, golongan nu ieu nyerang ka nu ieu nyerang kana, timbullah peperangan. Baik di kampungna sorangan, di negarana sorangan, atau antara negara bakal terjadi teu bisa tamah lantaran doa Kangjeng Nabi teu diijabah nu dua ieu. Tinggal kudu kumaha tuh cak sahabat kami lamun aya di negara kemudian situasi geus model kos kitu ya Rasulullah. Andai kata kami hirup kemudian hirup teh datang ke zaman model kos kitu, timbul organisasi golongan-golongan, timbul parpol-parpol, timbul kabehan ge kahayangna anu masing-masing jeung kabeh hayang ngarealisasikeun kahayang-kahayang memaksakan diri.
anu dijieun modal mah kapan eta teh rakyat bae dari rakyat untuk rakyat boloon teh podol sero eta bae kabeh ge anu dipake omong-omongan Gusti mun datang ka zaman eta kumaha cakang yang Nabi maneh mah cicing bae ieu zamil buyut cicing bae maraneh di imah masing-masing wa'budullaha ibadah bae maneh ka Allah nyalametkeun diri ulah milu engkeuy-engkeuyan jeung jelema kos karari itu kajeunteuing nu kitu mah kitu bae cak sahabat atuh engke nagara kudu kumaha engke ge aing nyieun engke bakalna kesatria cak Gusti Allah saat aing dek ngararapih nagara eta di mana geus kacau engke aing bakal nyieun kesatria rijal bahasana engke rijal ku aing ditimbulkeun anu gagah nu luar biasa engke ge moal kaharti ku otak-otak manusia saat eta bakal mimpin bangsa mimpin umat mimpin negara di luar konstatir manusia engke ge bakal ditimbulkeun ku aing tah ke geus aya kesatria bakalna ke kakarak umat nuturkeun satungtung can aya kesatria mah ulah waka cek manusia engke cirina kumaha Gusti eta kesatria nu bakal mimpin bangsa model kos kitu teh cirina deuleu bae engke si Semar bakal boga ponggawa opat manehanana teh kabeh ge khawarikun lil adat deuleu engke si Semar cak Gusti Allah manjat cenah Kanjeng Nabi geus nyahon ka Semar ya Semar mah belah dieu tama zaman kamari tama zaman Wali Sanga Semar mah tama mimiti aya wayang gelar kedua wayang kulit katilu wayang golet jadi dinya kok Kanjeng Nabi nyahon ka Semar ai sia otak teh diteunden di dengkul bleon wayahna coba tunaikeun ka dada ye si Semar teh eta teh adalah lambang seorang wali hiji si Semar masa lilana tilok make baju nomor keduanya nama lamun lempang tilok rurusuhan nomor katilu di mana lempangnya nama luak liek bae eta si Semar kos kitu jeung deui tara bertindak di mana-mana encan musyawarah jeung si cepot sia seuri sok tongton meureun nya tetepnya nama kudu musyawarah heula jeung si Udel jeung si Cepot jeung si Gareng tetep musyawarah ke masukan tidinya berarti nyana nama tilok turun langsung kege aya tangan-tanganna tetep ahli Allah bae kitu jadi didukung ku para ahli Allah geus lamun make bajuna hurung herang keneh lain si Semar mah geus urang teh angan ke calon presiden anu henteu make baju siapa bodoh jasa siapa mah aduh bodoh jasa teangan ke calon presiden anu henteu make sapatu teangan coba anu make sempak doang mantap biasa ieu mah atuh geus bae ku urang duetkeun Oma Irama jeung Rita ya Karim ya Allah ya Rabbina ye ku Kangjeng Nabi disilokakeun engke ge aya ahlullah al-arif billah nu bakal mimpin negara mantak baheula teh kurang kumaha gagahna di Indonesia berbagai kerajaan-kerajaan coba Sunan Rahmat diutus ku Gusti Allah dilanjutkeun ku para sunan diakhiri ku Sunan Cirebon eta kabeh ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala Banten nu katengah telah degeulna lantaran boga ilmu pucuk umun di dinya di mana hibar satungtung deuleu ngalengkah 40 imah kalengkahan diutus ka dieu teh Maulana Hasanuddin ahli Allah tumbang nu kos karari itu kuari ge lain henteu nyarekel kana ilmu kabeh ge ieu bangsa di DPR pusat teh nyekel ilmuna ilmu dugala kabeh lantaran manehanana ditembak supaya ngebul di anu supaya anu nyekelna ilmu karari itu wungkul lantaran ieu nu kuari mah tapakna kabeh ge di Pelabuhan Ratu jeung Nyi Roro Kidul Masya Allah satungtung can kadeuleu ke bakal aya kiai ge menyuarakeun kiai nu asli ikuti kurang lamun di deuleu kamari eta Gus Dur teh kosi Semar ja persis kosi Semar coba ge amati coba ge amati ku tukang wayang makanya nyahoan satungtung can aya ulah waka lantaran ieu mah raradutan kabeh ge
Gesalametkeun diri urang saat engke sakedeung deui urang batur ihyak-ihyakan urang Allahu akbar. Batur kampanye urang mah salat duha bae Allahu akbar. Duitna mah cokot teh. Tah sia mah sok kitu bae sih blon. Jadi benerna ieu. Tah jadi urang kuari alhamdulillah sanajan bari jeung saminggu sakalinya ho urang informasi akurat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala khususna dakwah ka umat di Mekah baheula umumna kuari ka urang balerea. Ternyata ketika ditegor didakwahan ku Gusti Kangjeng Nabi teu iman teu percaya datang ka kiwari ge kitu bae bakal dibere opat rupa hiji azabam min fauqikum ti luhur bentukna engke mungkin hujan mungkin bae gledek mungkin kilat mungkin hujan batu badai dan lain sebagainya angin topan angin beliun dan lain sebagainya atawa tiana mancer cai gempa erosi dan lapindo kabeh jadi embal nah ieu ditegor ku kitu masih kene maksiat bae ka Gusti Allah bakalna ditimbulkeun yal bisakum syi'an. Nah nu jelas mah nu dua mah ku Gusti Allah diminimalkeun diijabah doa Kangjeng Nabi tapi nu dua mah teu diijabah kuari ku urang kasaksian kuari dardir durna kasaksian jasa kuari ieulah keur memeujeuna ayat ieu pas jasa kabeneran jasa urang hirup pas di zaman model nu dicaritakeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mantak unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Pikir ku anjeun kumaha Gusti Allah ngajelaskeun kana dalil-dalil kekawasaan Gusti Allah. Allah mah maha kawasa moal aya nu bisa nyalametkeun di awalna ge tadi ketika saat-saat kritis saha nu bisa nyalametkeun ketika dahsyatna siksa dahsyatna penyakit dahsyatna musibah. Nah ieu teh baik ti luhur maupun ti handap atawa dibentuk ku berbagai organisasi atawa ku parpol eta teh merupakan siksa-siksa anu dijual mah rakyat jeung bangsa jeung nagara padahal mah ajang beuteungna masing-masing eta teh siksa dikorbankeun rakyat hanya demi seseorang dikorbankeun rakyat hanya demi golongan tak eta teh nang Gusti Allah tah deuk mun tayang ka saha cak Gusti Allah aing teh keur nembongkeun ka maha kakawasaan aing ku aing dijujurkeun jeung diadelkeun nang aing dihancurkeun ge teu dijujurkeun dibangkawarkeun nang aing unzur ikir ku sia pikir ku anjeun pikir ku maneh kaifa nusarriful ayati kumaha aing geura ngabulak-balik ngajelaskeun dalil-dalil baik dalil nas Al-Qur'an langsung dibaca maupun dalil langsung kejadian-kejadian alam atau manusia-manusia nu buang kalara deuleu maksudna naon la'allahum yafqahun supaya nyararaho bahwa anu ngagular-gilar ngabulak-balik anu ngarobah-robahna ieu nagara jeung manusia teh lain sasaha iwati Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu berarti ulah mun tayang kajabatan ulah mun tayang ka tahta ulah mun tayang ka manusia ulah mun tayang ka harta mun tayanglah kanu ngagular giler ngabulak balik ngarubah-robah ieu alam ieu manusia ieu nagara ieu bangsa saha tadi kan geus ditanya saha nu bisa nyalametkeun qul Allahu yunajjikum nu bakal bisa nyalametkeun mah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah urang nyaho nu bakal nyalametkeun Gusti Allah engke ge Allah mere sabab ka manusia kesatria nu bakal nyalametkeun bangsana engke ditimbulkeun ku Gusti Allah ahli Allah anu selalu ka Allah bae berangjeng peuting mentana ka Gusti Allah ke manusia ge bakal paham kana caritaan-caritaan kesatria eta ialah seorang waliullah nyana nyamaran engke aya di nagara engke aya di pedagang engke aya di petani engke aya di kalangan cacah engke aya di kalangan menak selalu aya nyana mah hadir diakui ku berbagai lapisan masyarakat
etalah nu bakal mawa bangsa jeung negara di tiap-tiap negara masing-masing, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Amerika nu selalu jadi musuh sebab Yahudi kadinya, komplotan etalah nu bakal jadi musuh biang keladi lantaran didinya bakal nate timbul Yahudi anu bakal jadi sasarana tatap Islam baik mulai di Timur Tengah datang ke urang kadir. Tinggal orang muntayang ka Gusti Allah, mudah-mudahan orang kabehan ditang tayungan ku Gusti Allah, bangsa jeung negara orang ditang tayungan ku Gusti Allah, rakyat jeung pembesar-pembesar ditang tayungan ku Gusti Allah, sehingga Allah mele perturungan ka orang kabehan, orang dibere buka mata hati orang, mun silak neuleuh mata hati orang, sehingga orang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Babarieun Gusti Allah mah tina bangkawarah jadi bener, babarieun Gusti Allah mah tina manusia-manusia teu bener jadi bener, sehingga orang pas aya dina parentah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa kadzdzaba wallahu a'lam.